Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ku Roh Allah. Dumasar Serat Hiji Korinta pasal 2 ayat hiji dugi ka 11. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kaopat nu unggalna kieu. Sim kuring bisa nerangkeun hal eta teh lain tina kapinteran sorangan, tapi yakin tina kakawasaan Roh Allah. Para mitra, kapungkur aya film anu judulna Look Who's Talking. Upami disundakeun mah judulna teh tingali saha nu nyarios. Tah dina kanyataan hirup sadidinten, hal kitu teh remen kajantenan sareng gampil urang mendakan. Jalmi langkung merhatoskeun saha nu nyarios sanesna ngabandungan naon nu didugikeunana. Para mitra, jamaah di Korinta tiasa disebatkeun jalmi-jalmi nu gaduh atikan luhur kabudayaanana sareng tohaga sacara ekonomi. Salah sawios cukang lantaranana nyaeta lokasi kota Korinta nu aya di Palabuhan Ageung. Pendak sareng jalmi nu ngamilik atikan sae sareng tohaga sacara ekonomi sok mendak kasulitan. Aranjeunna condong ningali saha nu nyarios sanes naon nu dicarioskeun. Rasul Paulus oge mayunan situasi sapertos kitu. Nanging Rasul Paulus teu gimir ku hal eta. Anjeunna kalayan eces nandeskeun yen sadaya anu ku anjeunna didugikeun perkawis Gusti Yesus teh muasalna ti Allah kumanten. Roh Allah nu tos dikucurkeun ka sakumna jalmi percanten dina poean Pentakosta eta nu nuyun sareng ngamampuhkeun Rasul Paulus kanggo tiasa ngadugikeun sadaya bebeneran eta ka seueur jalmi. Para mitra, satiap urang Kristen teh jalmi nu tos nampi Roh Allah. Pangna kitu setiap urang Kristen nampi panyaur kanggo ngawawarkeun Gusti Yesus ka jalmi-jalmi nu sanesna. Ieu teu kedah dipahamkeun minangka bentuk kristenisasi. Nu utami nyaeta kasayagian pikeun janten juru wawar Injil kasalamatan. Ku Roh Allah urang Kristen baris ditingali sareng dibandungan nalika nguwarkeun Injil kasalamatan. Teu sakadar look who's talking saha nu nyarios, nanging listen to what they're talking about. Bandungan naon anu ku aranjeunna dicarioskeun. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.